Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bayayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita nu katunda mitra dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu katunda pedaran keng tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Jang Oding anu mana harita nuju aya di bumina Pak RT samalah Jang Ojai Mang Udung oge masih aya. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami padungan deui ku sadayana. Pak RT kudu kumaha geus kieu? Tanya Oding ngareret ka Pak RT anu keur ngahuleng. Nya eta teuing kudu kumaha puguh Mang oge bingung. Ieu pasoalan bet jadi kieu tungtungna. Ayeuna Jang Sarkum tangtu amek ka urang sababojona disangka jadi awewe kajajaden. Be jadi asa tegarenah Mang mararasaan teh. Urang teh memang bener boga rasa curiga ka Nyi Sawitri bojona. Tapi ngeunaan hal eta memang can puguh benerna. Samalah bisa wae sangkaan urang nyalahan. Anu akhirna mah ayeuna jadi masalah anyar. Da geus pasti Jang Sarkum ngarasa teu suka pamajikanna dituding kitu ku urang. Tah ayeuna hadena kudu kumaha geus kieu? Nah perlu urang teh menta dihampura ka manehna. Ceuk Mang Udung bari melong ka Pak RT. Nya ngarah teu jadi pasoalan anu manjang mah. Memang geus sakuduna lamun urang menta dihampura ka Jang Sarkum. Lantaran urang tiluan teh rumasa gagabah geus tutudinganan tanpa karana dibarengan bukti anu pasti jeung ngayakinkeun. Lamun dipikir deui, dina hal ieu memang salah tindakan urang teh. Lantaran rusuh teuing nalungtik jalma. Walon Pak RT rutret kanu araya di dinya. Pak RT, tapi naha bener di lembur urang teh aya awewe kajajaden? Cing jawab anu sajujurna naha nya eta teh. Nya bener kitu Jang Ojai lamun nurutkeun ceuk Bahuki mah. Ari Pak RT percaya kitu. Nya ari emang mah tangtu percaya. Lantaran Bahukim teh lain tukang ngawadul. Apan kasaksian baheula oge si Abah pisan anu geus ngusir eta setan ti lembur urang. Tapi hanjakal ayeuna manehna datang deui. Lain datang deui Pak RT. Lantaran ceuk Bahukim oge eta setan teh teu nyingkah ti lembur urang. Tapi manehna nyumput nyamar jadi saurang jalma nu disebut awewe kajajaden. Tapi anu matak bingung urang teh teu bisa nyaho ka manehna. Sabab eta siluman bisa nyumputkeun dirina dinu caang sarta campur baur jeung bararea. Anu jadi masalah eta setan bisa laluasa nitenan ka urang sararea. Sedengkeun urang teu bisa awas ka manehna. Samalah bieu oge apan kalah jadi masalah sabab nyangka ka Nyi Sawitri. Anu akhirna jadi goreng balukarna. Ayeuna kuring jeung si Sarkum anu satadina nyobat ayeuna jadi teu hade. Tembal Oding nyaritana daria pisan. Aduh lamun nya kitu mah taksieun atunya. Komo deui eta siluman teh sok nyerot geti jalma. Lamun kitu tangtu urang sararea ayeuna teh keur aya dina bahaya. Sabab sawaktu-waktu eta siluman bakal neangan korban. Poh manusia atawa domba.
Ceuk si Ojai paromana katara bangun anu hariwang. Nya bener kitu Jang Ojai. Ayeuna urang sarareakeun aya dina bahaya. Anu matak mang tiluan teh buru-buru nyeun tindakan sangkan taya deui korban anu lian. Kucarana lungtik saurang awewe anu katempo nyurigakeun. Oh kitu nya mang. Nya kitu. Kabeneran anu ditalungtik teh Nyi Sawitri. Akhirna jadi weh kieu tibatan hasil manggihan awewe kajajaden anu aya mah beut kalah meudang piomongeun. Jadi geus heula ti ayeuna mah Pak RT Jang Oding, urang ulah gagabah nyeun tindakan. Hariwang bisi heug salah deui cara ayeuna. Kumaha lamun urang salah deui nuling jelema? Geus pasti baris jadi pimasalaheun. Bisa-bisa urang dilaporkeun kana berwajib. Ari sabab dianggap geus nyieun fitnah ka batur. Ceuk Mang Udung nyaritana daria pisan samalah bari pepeta. Sarta di Bandungan ku Pak RT, Oding jeung si Ojai anu araya di dinya. Bener Mang Udung. Ti ayeuna mah urang kudu ati-ati dina pelebah nyieun tindakan sabab bisi nyalahan. Tapi kumaha aturan cana urang satuluyna? Ari sabab jelas lembur urang teh teu aman ieu teh. Nya ku ayeuna mah taya deui cara sejen. Wayahna urang sararea kudu bisa ngajaga kasalamatan diri urang jeung sakumna urang lembur. Ku cara urang sararea kudu leuwih ati-ati jeung waspada. Tingkatkeun deui kagiatan ronda nu geus aya. Omat unggal peuting ulah aya nu lowong. Sajabati kitu anu sarare ulah taribra teuing. Ya lamun bisa mah kudu giliran ngarah lamun aya nanaon bisa kanyahoan. Nya kitu deui awewe jeung barudak. Lamun geus datang waci magrib geuwat senang ngarampi ka imah. Sarta ulah aya nu wani ngulampreng tengah beuting. Salain ti ronda nu boga tugas ngajaga keamanan lembur. Tah bener kitu we heula ayeuna mah Mang Udung. Pejakeun ka sararea sangkan sakabehna ati-ati jeung waspada. Ceuk Pak RT ungut-unggutannya tujuan kana caritaan Mang Udung. Ojai, lamun peuting maneh sok sare di imah Bah Omon tara. Ah tara Kang Oding. Uing masok di imah sorangan we sare teh tapi naha kitu Kang make jeung nanya kitu sagala. Tanya si Ojai bari neuteup ka Oding. Atena ngarasa heran ditanya kitu teh. Akang teh hariwang Ojai. Lantaran pamajikan maneh nyititin teh keur ka kandungan lain. Jadi lamun bisa mah di imah teh ulah ukur duaan. Bener Jang Ojai. Ulah duaan di imah teh kudu aya nu maturan. Aya eta oge emak nu sok maturan mah Pak RT. Tapi tara unggal peuting. Nya lamun bisa mah unggal peuting we ti ayeuna mah. Lantaran bisi sok ngadadak karasa beuteung jadi moal sorangan. Tangtu aya batur pikeun paku kumaha. Jeung deui ari kolot mah tara bolos strong teuing kawas urang. Geus sabaraha bulan nyititin teh ka kandunganna? Cenah mah geus rek nincak 8 bulan Pak RT. Nya teh atuh lamun kitu mah. Kawasna moal lila deui si utun inji baris kumelar ka alam dunya. Moga-moga bae cing lungsur langsar sarta cing salamet ulah aya halangan jeung harungan. Amin Pak RT. Geuning geus burit ieu teh. Tah ayeuna uing rek amit we atunya. Karunya pamajikan bisi arep-arepen jeung deui itu jukut anu tadi ditinggalkeun di pengkolan. Jig atuh kaditu rek balik mah. Nyada bener geus burit ieu teh. Jeung deui kawasna domba oge can diparaban. Nya kitu. Hayu atuh Pak RT Kang Oding. Kitu deui Mang. Ceuk si Ojai amitan ka sararea. Sok kaditu Jang da sarua Kang oge rek balik. Rek ngubaran beungeut ieu meuni nyareri keneh alatan ditonjok ku si Sarkum. Walon Oding. Nya geus kitu mah teu ngomong deui. Si Ojai harita keneh terus indit ninggalkeun Pak RT jeung baturna. Harita si Ojai ngagedig leumpang rurusuhan rek ngajugjuk ka pengkolan. Maksudna rek nyokot tanggungan jukut anu tadi ditunda. Ya kitu deui Oding jeung Mang Udung sabada si Ojai indit mah. Teu lila oge harita keneh duanana amitan ka Pak RT.
Tuluy baralik ka imahna sewang-sewangan sabab kaayaan teh geus beuki burit. Sora tongeret geus jempe kitu deui sora manuk teu kadenge sorana. Kawasna mah geus ngarampih kana sayangna. Di kajauhan hawar-hawar kadenge sora barudak reang pupujian di masjid. Teu lila dur-dur kadenge sora bedug ditakol. Disusul ku haleuangna sora anu azan. Sorana estuning halimpu mulas melis mata kuaa sarta mata kagagas mungguh kitu kayaan di pilemburan. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita waktu teu karasa ngarayapna kanyahoan saminggu geus kaliwat tibasa aya kajadian Sarkum jeung Oding Garalutea. Urang kocapkeun dina hiji poe harita teh wanci pabebeurang. Langit angkeub kawasna rek turun hujan lantaran harita teh geus asup kana usum ngijih. Jadi lamun beurang saeutik hujan geus turun samalah aya kalana hujan turun ngecerk ti isuk-isuk teu eureun-eureun nepi ka sore. Puguh bae jalan teh jadi becek jeung barelok. Kawantu jalan desa teh masih kene taneuh campur jeung batu. Samalah loba anu ngaralogak. Teu lila dur hujan turun ngagebret siga anu dicicikeun ti langit. Urang lembur anu baralik ti sawah, ti kebon atawa balik dagang kabeh kaharujanan. Datang ka imah awakna rancucut kabulusan. Kira-kira sanggeus aya kana sajam lilana hujan teraat mitra. Langit bengras deui teu angkeub cara tadi. Dang-daunan baraseuh ku cai hujan terus ragragan kaoyagkeun ku angin. Dina kayaan kitu. Di jalan desa aya saurang lalaki anu keur leumpang anu taya liam ti Oding anu keur ngajugjug ka warung. Maksudna rek meuli udud. Tapi barang keur jongjon leumpang ditukangeun aya mobil kol buntung anu maju ka pelebadinya. Oding jongjon bae leumpang teu ngalieu ka tukang. Mobil beuki deukeut ari jalma anu tumpakna taya liam ti Sarkum anu harita teh kakaramulang ti pasar. Biasa geus nganterkeun domba jeung hayam. Barang ningali saurang jalma anu keur ngingkig leumpang. Sarkum melong ngawaskeun ka eta jalma. Da puguh apal kana dadegana kitu deui kana baju anu dipakena jelas teu bireuk deui pikeun manehna. Mobil anu ditumpakan ku Sarkum maju lalaunan. Jarakna geus rek deukeut ka Oding anu keur ngingkig leumpang teu luak lieu ka tukang. Aeh geuning siga sisor ding. Tapi rek ka mana manehna teh? Ceuk Sarkum ngomong sorangan panon anteng ngawaskeun ti jero mobil. Kawasna mari ka warung meureun eta mangkeluk teh. Keun sia ku aing disebrot ku cai geura. Kabeneran jalan anu ngalogak caina ngemplang. Itung-itung sakalian mandi. Sarkum seuri sorangan bari nyupiran. Teu asa-asa harita kene Sarkum nincak gas belenyeng mobil lumpat gancang pisan. Parang ngaliwatan jalan anu ngalogak sarta ngemplang ku cai hujan. Nya barang kaliwatan ku mobil da eta mah cai teh nyebrot kana awak Oding anu keur jongjon leumpang. Aduh! Ceuk Oding ngagero cai muncrat kana awakna, kitu deui kana beungeut. Puguh bae bajuna baraseuh jeung karotor balas kasebrot ku cai anu ngemplang di tengah jalan. Jelema gelo naha teu neuleuh sia teh. Ceuk Oding ku kulutus ret kana mobil anu geus ngabelenyeng lumpat. Kurang ajar geuning mobil si Sarkum. Kawasna mah manehna ngahaja ieu mah hayang ngajak ribut ka aing. Ceuk Oding nyel atuh ambak sarta teu asa-asa. Kop kana batu sagede peureup anu mayak di jalan. Balecet Oding lumpat ngudang mobil geus kitu teu antap parah. Beleuwer batu dibaledogkeun kana mobil ku tanaga sapinuh nada puguh keur ambek tea. Hiuk! Beleuwer!
Beledag kena pisan kana bujur mobil. Rasakeun sia batu tah lebok. Odingnya kakak seuri mobil Sarkum tukang nakento balas di baledog ku batu. Ari Sarkum harita teh keur nyupiran. Bari ngawaskeun tina kaca spion puguh bae ambak lantaran mobilna di baledog ku Oding. Kurang ajar mobil aing di baledog ku si Sording. Ceuk Sarkum harita geuwat nincak rem reg mobil eureun. Geus teu loba mikir harita kene mukakeun panto mobil juru turun terus nitenan awak mobil. Breh sidik bujur mobil kentob sarta dadas tapak di baledog ku batu. Nyel atuh Sarkum ambek ret ka Oding anu keur ngajanteng nangtung. Oloh nanaonan sia teh Sording make jeung maledog mobil aing? Tanya Sarkum bari molotot ka Oding. Da bongana sia atuh ngajalankeun mobil teh teu gableg lilinggeran. Yuh deuleu awak aing baseuh jeung karotor akibat kasembrot ku cai. Tembal Oding bari nuduhkeun kana bajuna. Da aing mah teu ngahaja dolo. Bohong sia nyebut teu ngahaja. Puguh jelas sia mah ngahaja. Da piraku teu kadeuleu aya jelema keur leumpang. Papan sidik jalan teh ngalalogak caina ngemplang nah teu katenjo ku sia. Batak naon lalaunan ngajalankeun mobil teh motong kitu. Kawasna si laing teh hayang puasnya ka aing. Sarta hayang nyieun deui gara-gara nyuluhan seuneu anu can pareum. Sangkaan si laing we eta mah. Da aing mah teu boga maksud kitu. Tembal Sarkum beungeutna katara nyiak beureum nahan amarah. Montong mungkir sia Sarkum. Aing teh geus apal kana sakabeh sifat si laing. Lamun aya masalah sok terus neuteuli. Sigana si laing keheul keneh nya alatan pasoalan anu kamari. Bener aing teh keheul ka sia teh Oding. Samalah lain ngan ukur keheul tapi izin. Lantaran sia geus mitnah ka pamajikan dewek. Tembal Sarkum bari nulak cangkeng kuntuna ke kerot bakat ku ambek ka Oding. Terus ayeuna kahayang si laing kumaha Sarkum? Tanya Oding panonna mureleng ka Sarkum. Hayang gelut aing mah. Hayang ngawaras sia ngarah kapok. Si laing teh hayang gelut. Lamun kitu masok der atulah ngarah teu panasaran. Da ku aing oge moal burung di layanan. Paribasana kagok borontok ka palang belang. Sok Sarkum maju sia. Walon Oding terus singkil. Ku ayeuna mah geus buleud rek ngalawan ka Sarkum. Tetela geuning sia teh wani nangtang. Alah teu wani kunaon aing jeung sia sarua ngahakan kejo. Setan sia teh Oding rasakeun yo. Teu tatapa sini. Hiuk jebrot beungeut Oding ditonjok satarikna. Padah. Oding ngagero ngarasakeun ka nyeri. Daligdeug awakna mundur ka tukang. Untung teu nepi ka labuh Oding masih kene bisa ngajaga kasaimbangan. Bangsat sia teh rek ngajak ngesang Sarkum. Yuh rasakeun. Ukur sakilap. Suku katuh Oding ngolebat ngajejek ke kemplong. Seak cedak nenggel pisan kena kana sasaran. Aduh, alah goblok sia Sording. Kekemplong aing. Ceuk Sarkum bari muringis awakna meyegeung angen karasa seueul. Rasakeun. Bohongan atuh sia ngajak ribut ka aing. Tembal Odingnya kakak seuri. Puguh atuh Sarkum beuki ambek kekemplong anu karasa nyeri teu dirasa. Sarenteng ngadeuketan ka Oding. Seak cedak dada Oding ditajong satarikna. Aduh. Oding harita ngagero leungeun nyekelan dada. Koloyong gebru awakna labuh. Oding humaruru ngarasakeun dadana anu karasa nyeri jeung eungap. Barang ningali kitu puguh bae hiji kasempetan anu hade pikeun Sarkum. Nya teu loba mikir sakilat ngayunkeun dampal suku narek ngajejek awak Oding anu acan bisa hudang. Ningali kitu Oding ngelenyap. Sakilat ngagorelengkeun awakna kagigir. Seak plos tajongan Sarkum teu keuna kana sasaran. Bangsat sia. Ceuk Sarkum beuki nafsu panon melotot untuk kekerot beungeut geuneuh lir beusi atah meunang meuleum. Sabot keur kitu korejat Oding cengkat sebrut narajang ka Sarkum. Hiuk jebrod palipisan Sarkum ditonjok. Aduh. Sarkum ngoceak palipisana karasa nyeri. Leng atuh sirahna lieur titingalian beut asara nyai kararoneng. Bumi alam asa muter. Alah sirah aing lieur.
Ceuk Sarkum bari gigideg. Koloyong, tuluy ko koloyongan siga nu mabok. Sabot keur kitu karawak bajuna dijewang ku Oding. Hiuk! Cebet! Beungeutna ditampiling bulak-balik. Aduh! Sarkum kokoceakan sedengkeun ku Oding teu dileupaskeun. Da puguh jelema geus nafsu pisan jadi teu bisa ngadalikeun rasa amarah. Repes ya Sarkum tong gogorobokan. Lain hayang gelut sia teh. Yeuh ayeuna ku aing dilayanan. Tutumaneun teuing sia teh ngahampas pisan ka aing, ngagap hampang. Sok atuh lawan deuleu. Ceuk Oding bari teu leupas nyekelan baju Sarkum. Bangsat sia teh bener-bener hayang modar. Hiuk! Cebron! Sakilat Sarkum malik nonjok pas kena kana cukang irung. Aduh! Oding ngagero bari nungkup irungna. Cer getih ngucur mapai kana baju. Rasakeun tasya sakali sewang. Puas irung sia getihan. Ceuk Sarkum nya kakak seuri puas ningali Oding irungna getihan. Barang ngadenge kitu. Eab atuh Oding panas beungeutna nyiak beureum. Nya teu loba carita gabrug ngarontok ka Sarkum. Gubrag Sarkum labuh ditindihan ku Oding satuluyna ger deui galungan. Awakna pating goreleng dina taneuh anu baralok. Puguh bae atuh itu ieu awakna baraseuh jeung karotor guyang dina kubangan cai anu ngaremplang. Sok sia ku aing dipodaran sia teh Oding. Ceuk Sarkum bari bukbek nampiling jeung nonjok ka Oding. Sia anu ku aing dipodaran mah Sarkum. Tembal Oding bari nakisan leungeun Sarkum. Samalah terus malik nonjok embung eleh. Dina kayaan kitu teu kanyahoan urang lembur geus ngarogrog ngalalajoanan. Tapi saurang oge eueuh anu wani misah da puguh lolobana mah awewe. Jadi kalah pating jararit pating jerewet mata kariwang. Bareng jeung kitu torojol Mang Endin jeung Kang Ipin dituturkeun ku si Edoy. Aduh ieu teh nanaonan make jeung garelut sagala eureun. Nah, abet kawas babanyet kalakuan teh ya. Ceuk Kang Ipin nitah eureun kanu keur galungan. Gawat pisahkeun atuh pisahkeun lain kalah gogorowokan yang Ipin. Pisahkeun kumaha Mang apan sidik sakitu papokat. Badol awakna. Heuh sok atuh bedol Kang Sarkum kuring rek ngabedol Kang Oding. Sok atuh Edoy bantuan euy lain kalah gahulang sia teh. Ceuk Mang Endin ngareret ka si Edoy anu kalah molohok. Nya sok atuh pisahkeun Mang. Walon si Edoy geus kitu sarenteng tiluana ngadeuketan kanu keuragot kalungan. Gap si Edoy jeung Mang Endin kana awak Oding. Yang Oding geus nanaonan ieu teh make jeung gelut. Ceuk Mang Endin bari ngenyang awak Oding. Nya Kang, eureun era ku batur. Ceuk si Edoy bari ngenyang awak Oding satarikna. Nanaonan ieu teh make ngagusur awak batur. Ceuk Oding bangun keheul. Panon muraleng ka Mang Endin jeung si Edoy. Geus jang ulah garelut teu hade jeung deui naon ieu teh pasoalana. Edoy, buru gusur bawa ngajauhan. Ceuk Mang Endin harita tuluy ngenyang awak Oding kuduaan jeung si Edoy. Kitu deui Kang Ipin ngenyang awak Sarkum maksudna rek dipisahkeun. Nya puguh atuh Sarkum malik ambek ka Kang Ipin. Nanaonan ieu teh Ipin? Lopaskon awak aing dolo. Ceuk Sarkum molotot ka Kang Ipin awakna anu keur diceklan babadug da puguh hayang leupas. Lantaran can puas gelut jeung Oding. Sedengkeun harita Oding keur diceklan ku si Edoy jeung Mang Endin, lapas nangahegak dada turun naik. Kang Sarkum geus ulah dituluykeun. Ulah sok ngalajur nafsu ngubar amarah teu hade eta teh bisi kausap setan. Jeung deui kawas jeung anu lian apan ka Kang Oding teh sobat. Ceuk Kang Ipin mepelingan ka Sarkum anu keur nafsu. Bari terus nyeklan awakna ti tukang anu tuluy babadug hayang leupas. Puguh bae Kang Ipin ampir kawalahan. Tah lain, si Oding mah geus lain sobat ayeuna mah tapi musuh. Sarta ku akang rek dipodaran. Sarta aing nyeri hate pamajikan geus dipitnah ku Mang Keluk eta. Anu mata geus lepaskeun awak dewek Ipin. Lepaskeun. Ceuk Sarkum bari tuluy babadug ka Kang Ipin. Ulah kitu Kang, sing inget ari taeun teh. Ulah rek kabawa ku sakaba-kaba bisi hengke mata kaduhung akhirna. Teu kudu mamatahan Ipin. Da aing teh lain budak. Bisi digaplok sia ku aing. Geus nyingkah sia teu kudu pipiluan. Tembal Sarkum malik ambek ka Kang Ipin. Estuning teu bisa dipepelingan. Lobaskeun Ipin,
Geus teu kudu dicekelan. Si Sarkum mah geus moal bisa dipepelingan. Sok lepaskeun. Da dewek oge wani keneh. Ceuk Oding ngagorowo Kakang Ipin sangkan ngalepaskeun awak Sarkum. Tong sarwana tukang geus lah bisi aya anu cilaka. Salah saurang macing atuh ngelehan ulah sarwana merek kadawang ngaritaeun teh. Beut kawas tipung jeung galendo akang mah. Ibarat nu burung jeung anu gelo. Ceuk Kang Ipin bari angger nyeklan awak Sarkum. Wah, puguh sia nu gelo mah Ipin beut pepilueun kana urusan batur. Halik nyingkah Ipin, bisi ditampiling saku aing. Ceuk Sarkum sasantak ka Kang Ipin anu keur nyeklan awakna. Geus Kang Sarkum, nah Kang teh meuni teu bisa dicarek. Sia anu badegong. Ceuk aing oge tong pipilueun. Hayang dikieu sia teh. Tembal Sarkum sakilat ngangkat sikuna dipake ngabadug ka Ipin anu keur nyeklan awakna ti tukang. Hiuk. Bek kena angen. Aduh, nyaan gelo sia teh Sarkum. Kang Ipin ngagero sapada harita. Awak Sarkum dilepaskeun. Geus kitu sarenteng Sarkum ngadeuketan Oding anu leungeunna keur dicekelan ku si Edoy jeung Mang Endin. Sanggeus deukeut teu asa-asa, Sarkum ngayunkeun peureupna anu buleud maksudna rek ngancam careham. Tapi samemeh nepi, suku Oding geus ngolebat manten miheulaan rek ngala iga burung Sarkum. Seak! Cedak! Aduh! Sarkum ngagero tarik awakna ngajungkel ka tukang. Bru labuh nang karak bengkang di tengah jalan anu ngalogak sarta ngemplang ku cai. Aduh, alah, tonggong nyeri, aduh. Sarkum humarurung tonggong jeung iga burungna karasa nyeri di tajong ku Oding. Pe kade nyarasakeun tajongan cokor aing sia Sarkum. Bongan atuh sia mah badegong. Dititah urun kalah beuki maco. Oding nyakakak seuri. Bareng jeung kitu torojol Pak RT dituturkeun ku si Ojay, Kang Jana jeung anu sejena lantaran harita ngadenge ti batur lamun Oding jeung Sarkum keur garalut. Baranggoknya puguh Pak RT jeung baturna anu kakara datang meni aralohok. Lantaran ningali Sarkum keur ngajoprak di tengah jalan. Ningali kitu si Ojay karunyaeun da puguh Sarkum teh lanceukna titin bojona. Nya geuwat atuh harita kene Sarkum dihudangkeun dibantuan ku Kang Jana pagawena. Sarkum nangtung lalaunan. Hituna teh bari jeung muringis tonggongna karasa nyeri asa potong. Astagfirullahalazim. Geus kunaon deui ieu teh jang Sarkum jang Oding? Nanaonan ieu teh make jeung garalut? Tanya Pak RT bari melong ka Oding anu katempo sakujur awakna karotor ku taneuh. Da kuring mah teu hayang gelut tadina oge. Ngan si Sarkum we sia tah adol ngadonder deui ngamimitian nyeun pucuk ti girang. Naon deui anu jadi alatana jang Oding? Yangger we Pak RT alatana mah. Lantaran pasoalan anu mangkukna, manehna masih neuteuli alatan bojona disangka awewe kajajaden. Walon Oding ngajawab kalayan tandes tur Daria. Oh, ngeunaan pasoalan eta? Nya kitu. Sok padahal ari teu rumah sama teu kudu jadi tuluy neuteuli. Nya teu bisa kitu atuh sia Sording. Sabab hate leutik aing teu bisa narima. Sok we pikir lamun pamajikan sia dituding siluman. Nah hasil aing rek suka atawa henteu? Mikir atuh nepi ka dinya Sording odading jeding. Tempa Sarkum poporongos ka Oding samalah leungeunna oge bari tutunjuk. Ngan untung bae harita awakna dicarekelan ku si Ojay jeung Kang Jana. Sabab lamun henteu mah geus pasti bakal nyerenteng deui narajang ka Oding. Dina hal eta mah kuring rumasa salah Sarkum. Lantaran teu apik jeung taliti dina palebahna lungtik jalma anu dicuriga. Tah ku sabab kitu ayeuna disaraksian ku nu araya di dieu. Kuring menta dihampura ka si laing. Lantaran geus nyangka anu teu paruguh ka pamajikan maneh. Ceuk Oding menta dihampura ka Sarkum. Sarta disaraksian ku sakabeh anu araya di dinya. Sabab lamun teu kitu ieu pasoalan geus pasti bakal manjang. Tah kitu jang Sarkum. Ayeuna jang Oding geus ngaku salah sarta menta dihampura. Samalama kuring oge jeung Mang Udung sarua rek menta dihampura ka jang Sarkum.
Mitra cagela ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.